Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing pemirsa, patapang deui sareng sim kuring Faiz dina Garuda Warta edisi khusus Jumat 8 Mei 2026. Warta anu janten sora nuju hangat dinten ieu nyaeta ngeunaan arobahan struktur kabinet pemerintahan. Sarang sing kuring Satria dina sawatara menit kapayun urang bakal ngabahas sagemlengna ngenaan langkah strategis presiden anu nempa bae intrenan jajaran menteri enggal dina istana negara. Pemirsa, yang langkah reshuffle kabinet ieu dicandak ku presiden salaku evaluasi kinerja kementerian dina saton katopang anu janten sorotan utama nyaeta digantina menteri dina bidang ekonomi serta investasi. Leres pisan Faiz, ieu kawijakan teh dianggap krusial pisan emutan kana kaayaan ekonomi global anu nuju dinamis. Ayo orang tinggal suasana pelantikanana. Bidang komunikasi. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 50 TPA tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi utama di lingkungan Badan Karantina Indonesia. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1, mengangkat sebagai Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029 masing-masing. 1. Muhammad Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. 2. Hanif Faisal Nurovic sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan. Kedua, mengangkat masing-masing 1. Dudung Abdurrahman sebagai Kepala Staf Kepresidenan. 2. Muhammad Qodari sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Ketiga, mengangkat Hasan Nasbi sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi. Keempat, mengangkat Abdul Qadir Karding sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia, dan kepada masing-masing diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelima dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 April 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Rohani Wandi. Dino pacaran langsung kalayan hikmat kamu samalu tadi presiden mesir istrinan tilu menteri enggal salah sawesna nyaeta Dr. Irwan Hermawan anu ayeuna dipercaya ngajabat salaku Menteri Ekonomi ngagentos pejabat serta acana. Salianti eta, Kementerian Investasi oge nampi tenaga enggal tina kalangan profesional. Presiden negaskeun yen menteri anu nembe dilantik kadah langsung demel gancan. Tekaci aya di waktu pikeun sakadar adaptasi demi ngudak target pangawanan nasional. Satria ningali tina tokoh-tokoh anu dipilih katinggalina presiden langkung milih teknokrat atanapi ahli di bidangna tibatan utusan ti partai politik. Leres gitu. Leres Faiz, eta pisan anu janten harapan balarea. Kalayan ayeuna menteri tina kalangan profesional, kewijakan anu dicandak dipaharep langkung objektif sarta tiasa langsung dirasakeun mangpaatna ku rakyat leutik. Pamirsa, mung sakitu warta anu tiasa kasanggakeun dinten ieu. Informasi langkung lengkap tiasa diakses dina portal berita resmi Garuda Warta. Sim kuring Satria, saran rekam sim kuring Faiz. Ngahaturkeun nuhun kana pamartosana wilujeng.
naraskeun deui aktivitas wilujeng jeung sareng urip Sunda.